ngabuburit biasa. Merada gaya ayeuna lah. Ka alun-alun Ciparai geus lila aduh. Baru dagang kadinya. Moro nu dagang. Hayang cili oil aing. Naon cili oil atuh. Lain. Empi ulah loba teuing cili oil bisi jiga aing tumbuh rambut kali. Rambut warna-warni gitu. Eta buuk di bereuman. Sumun meh rada gaul atuh. Meh rada gaya, meh rada entren. Nya luar biasa ini bulan puasa ningali ieu pipi empi. Naon? Asa jiga donat bieu. Lain jika donat buku. Jika nanta. Jika ieu geuning bapau. Bapau. Ningali hutu maneh jiga gula. Hei. Tong sok itu atuh ahnya. Itu siapa pamaneh lain. Tuh gening. Tuh tingali. Bapak Uing si Bapak Cepot. Bapak Cepot. Tingali jiga ieu. Jika naon? Jiga Orson. Rarasan teman. Bereungnya. Lain itu mawa gas LPG. Nya. Jika mawa dawegan kali. Biasa keur puasa mah Ai keur puasa mah salah tempo. Tinggalian. Bege aya cucungu juga korma we lelempangan. Aya korma lelempangan. Astagfirullah eta barudak ya Allah. Keur naraon atuh Kang tingali gira. Kalakah nu hiji make kacamata tingali. Nu hiji buuk warna-warni. Untung tuh jadi manusia silver. Jika Mang Junet baharita. Harita. Ngabuburit teh nya. Cina Mang Junet porosotkeun sarua silver cing teh. Lumayan Kang tambah-tambah pan. Lain ya, bulan puasa teh lain kalakah ulin wae. Ngabuburit pan Pak. Ngabuburit Kang Cepot. Ayeuna lamun ngabuburit kieu teh pan kudu kieu Pak. Ngaranteun karasa waktu. Lain gitu. Lain eta. Kuduna ari bulan puasa teh urang teh kudu meningkatkan iman jeung takwa. Ibadah sih teh. Kegiatan positif lain kieu. Aya teu ulin kalah sare wae. Kalah sare tiba. Pan sare teh ibadah Pak. Lain sare kuduna mah lamun keur puasa teh gawe barang gawe sih teh. Apaan sare teh gawe? Naon sare gawe? Cek bapak gelingan ka Epi pagawean teh sare wae. Ini pagawean sare teh. Wah, Lain eta maksudna pi. salah ngadidik teh we euy. Geus ayeuna mah mending ngalagu we. Kan ngalagu religi da keur bulan puasa. Lagu naon? Urang teh pan ieu teh puasa teh parentah Gusti Allah. Gusti Allah nyaeta nurunkeun ayatna nyaeta ngalangkungan Kangjeng Nabi urang nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teh kan kudu cinta ka Kangjeng Nabi. Sabab sing saha jalma anu mika cinta ka Rasul, Rasul ge geus ngadawuh urang teh bakal ka surga babarengan jeung nu mika cinta ka kaula saur Rasul. Lamun urang mika cinta ka Rasul, urang teh insyaallah sasarengan anjeung nu mika cinta kita Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul. Res akan. Mudah-mudahan atunya panyana urang mah lain jelema bener. Cecak urang oge kitu sholawatan hukul bisa teh nya. Sholawatan geus alhamdulillah. Kus alus sholawatan oge. Sholawatan alus. Daripada si Bapak Cepot isuk-isuk pop sunah. Daripada suka DJ. Nu matak teh oge. Isuk-isuk geus nga-DJ. Bari moe manuk. Moe eta, moe naon tah? kutilang. Kenari. Boga kenari mana? Jeung si Oko itu aing. Astaga. Da ka bapak tinggal ngomongkeun hareupeun beungeut. Saya Sia mah. contoh atuh Akang. Sok ayeuna mah urang babarengan we itu ayeuna mah nyaeta Rasul ayeuna nanti pan urang teh mika cinta ka Rasul. Mudah-mudahan dina bulan puasa ieu pan dosa-pendosaan urang pan tiasanya tiasa dihapus. Nah eta. Diaku jadi umat Kanjeng Nabi. Amin.
Mudah-mudahan ibadah sakieu-kieuna ge euy. Urang teh kan. Da urang hese geuningannya. Ya. Mudah-mudahan urang kenging tobat jadi husnul khotimah ka itu nantinya. Kenging hidayahnya. Eta nu saya makan. Bapak kayaknya Hidayah. Tuh, udah si eta mah. Hayu ayeuna mah matakan. Aya. Urang bersolawat. Tuh, kedah memperbaiki. Doni, siap. Siap. Eta buuk juga orang manis ya maneh mah. Siap salawatan. Siap. Gaul tuh mah gaul ya. Mudah-mudahan urang kenging syafaat Kangjeng Nabi urang nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salawatan. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madu ya wasyi'al karami. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkanlah harapanku. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan geng syafaat urang sadeananya. Amin. Salah sawios urang teu mikat cinta ka Kanjeng Nabi. Iya, Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan urang di akhirat sasarangan jeung lebih mikat cinta. Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak dini. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Engkaulah Nabi pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan bujang sing taat kana parentah Kanjeng Nabi. Amin. Sing taat kana parentah ajaran Kanjeng Nabi. Ngarah urang selamat dunia akhirat. Iya, kenging sapaat. Ngarah urang kenging syafaat. Amin. Kasedih kieu nyaan. Nyaan sedih. Salah lanjut drama Cina. Kaneng Indonesia. Ada jadi CEO. Ding ding. Seorang CEO bertemu dengan anaknya. Anaknya yang ololeho dan olol celi. Hai. Tinggal Sekarang bertemu bertemu CEO rongsok, siomay One Ear. dan One Earth ketemu dengan RR. Syeta kamana karep we. Kamarana we. Geus. Terus tong sedihan. Urang lamun maot kumaha? Kunaon sih teh cerik wae? Mau kele. Gelo juga itu. Kita sedih ku lagu. Ayo urang
urang ieu we, na urang ngabuburit deui sedih. Peka jarulin ah. Ayah urang ngabuburit teh Mang Cepotnya. Kade ulah salah pergaulan. Eta buuk geus kitu-kitu. Mumpung libur sekolah Oh, dong. waduh. Dipikok. Kade empi. Eta dipikok buuk heuh. Gusti cik hayang nyabak. Ulah mang. Kade. Oh, jadi herang doi aing mah. Jadi kapagi. Jadi kapagi. Lah barudak teh hari deui wae ya. Benyit karena kayak Heeh, ngaranna ge bebenyit.